Eh, kamari nempo wapangulon gagah main silata. Hah, tut bisa ngapung segala. Sak, cantel mah tuh bisa. Cantel nak iyalah. Nak pelajar silat anu ngapung tanu kitu. Humbak be, yang wapangulon. Kayak wapangulon pokoknya mah di ditu tuh. Cantel di dia. Nek ka ditu heula ya cantel ya. Nek ngapangulon. Sugan keur emak bang mama. Nah, nong heula. Bener eta mah wapangulon gagahan bae silatna. Eus ngapung sia eta anu ngapung wapangulon ta. Waduh, leles sekolot mah ya. Cara kerep ngora. Haruh kudu bener dilatih ya. Wah, Weh, mani gagah silata ses. Eta nu ngapung tak ngeu. Be. eta ilmu ngahampangkeun awak. Perlu eta bisa sebab silat tanpa ngaringkeun tubuh atau tapi ngahampangkeun awak kurang sampurna. Bener eta wa. Kira-kira cantel bisa kos kitu anu ngeng kitu teh ya? Atuh bisa, Bisa. Wari bisa belajar. bisa. Bisanya. Ke. Cantel kada itu heula nya. Oh. Waduh, hayangan si cantel. Padahal silatnya mah lumayan si cantel. Cuman mehna kurang sampurna lamun teu bisa ngapung atau napi sila ngajuralit kita. Kalau hur kayu. Bugu gua ge kurang-kurang nama ye. Kurang keseimbangan badan ya pugunam kahiji sekolot. Kaduana ieu bulan puasa kieu pan. Ho, ka mana nya? Eta si Yusuf. Kamari kanyang pelatihan teu aya ye. Heh, ku anak ka diheula ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus bisa kamari geus diajaran? Nu kamari ke diajaran geus bisa can? Bisa. Bisa? Oh. Lamun geus bisa perlu latihan sorangan kanya. Mun. Yuh, udah kerja heula tuh. Wah, capek sebab latihan tadi sorangan. Yuk. Lain yang ngomong-ngomong standar kemarin ya. Tapi doang cina mana cina belajar silat mana yang wapangulon. Ya kumanya ilah persilatan ngadengin main di kembangkan deh. Tadi orang ngomong-ngomong sedik mah perasaan buat bisa ya silat. Tapi duka kuarimanya. Gak boleh diasah deh lah, menteri koloknya meduk gitu diasah deh. Tuh, coba. Jajal kayak di mananya tempat luasannya dia sempit soalnya. Buah lagi tuh. Aduh, jadi luas semuanya. Hampura bae bisa salah ya nya. Soalnya kebel ya, tuh, kalau diasah-asah ya. Ilmu, aduh. Coba, orang gibrigin dulu sama kuda-kuda. Nah, ini tadi orang pasang ya, set, no. Ininya, set, nah. Nah, tidak bisa kayaknya ya. Tuh, coba ya lanjut lah. Seru ya. Yang si cantel yang bisa tinggal ya. Nah, jadi tuh, lah, isin, loba-loba, selesai itu lah. Waduh.
Hese silat ge tanpa Aduh, udahannya ya padahal bedong jangkrik ngajrotnya silat. lain Aduh, lain hese yuk. Hah? Silat ge tanpa pangulon mah. lainnya ya sejaga silat mah. Tah gibrig. Coba deh. Aduh. Ayo ku akang ditinggalikeun ayo kita dibenerkeun. Aduh. Bet. Ya. Ya. Ya, kayaknya silat mainnya. Nah. Selamatnya lah. Kesadayana. Karek orang pasang. Tuh. Tuh. Set. Tuh. Ternyata Tangerang jurus iya tak jurus ngampar. Cepetan ayo. Hiji. Duduk hareup. Tuh. Angkat. Set. Tuh. Turunkan. Put. Habis itu balangkeun. Balangkeun dia. Nah. Angkat. Tuh. Ini serak tuh. Tapi ikut langsung itu tuh itu bat tuh sampai mikir itu terus gimana ayo aduh kudu masakin heula ieu mah ke pangulon ayo ke pangulon ayo ke diandra yo Ayo Pak, coba ya cantel ajaran main golok. Golok. Oh, kamari bagusan pong pong pong. Oh, Anu, doang kolecer, mana golok nak? Cabut-cabut. Kayak orang jampe heula. jampe. Bisa kagak? Bisa. Ngan kudu ulah gagaba hati-hati ulah nak mundur lamun golok mah bahaya. Bahayanya? Heeh, gerak kecil. Bahaya mah. Lain gerak paenkeun ulah nak mundur. Kirain nek kita diasupkeun gitu. Itu gerak. Oke, golok na tindeun heula we nya. Oke. Urang main heula silat nya. Lumayan baik lah, bisa seetik ya. Padahal mah ayam bisa lebih. Doang bawa pangulon. Tapi doang bawa pangulon tadi kajaran ke cantel mah. Kurang gua, eta. Anu, biber saja, anu, hebak. Tadi ngajaran ke cantel mah. Bingung. Doang eta bawa pangulon kudu disodok eta jeung awi. Ieu teh awi panjang, ngok. Waduh. Cantel mah jauh-jauh nempokon hayang belajar. Udah diajaran. Wah, cantel dekat di hula. Ngap sakitu ge. Jaga eta baroto mah kuari mah jarang dilatih ieu. Heuh. Bener-bener leungeus kana awak ge. Santel dong yang jaga apa saya silat mah he. Wih, jaga ganteng kan mesti santel dah he. Coba. Bagus lah, jangan lah.
Aduh. Kia ai tilok berlatih mah. Napas kan ngas. Jaga guys silat namanya. Be, cantel teh ya. Nah, tak. Pakai hidung baling incang. Kasih lamin kan. Apa. Oh, Tegak. mantap. Aduh aing. Salut bener be. Pokoknya mah cantel mah. Aduh. Masalah silat mah pokoknya mah cantel mah. Beuh, Gak bisa. Ngan buru di saat ya. Hah? Buru di saat. Wah pengulon lah. Buru lah. Oke, cantel nek hiji deui Anu anu. mah bisa bisa kurang menarik lah. Ah, ada hari tak sabar dingna. Hari na bayu nikah. Oh. Ngomong-ngomong ke sore balik yuk. Ayo dah. Yuk. Ayo.